ngan tetap sanajan loba eta anak dasari heula ti alif bisa baca Al-Qur'an. Adapun tos dewasa lalapan dunia ngaranna ge nu jadi abri silahkan, nu jadi pejabat silahkan, nu jadi presiden silahkan, nu jadi camat silahkan, nu jadi lurah silahkan. Ngan ti alif kurang sebagai orang tuana dede tanamkeun akidah anu kuat dina hatena. Warahmatullahi wabarakatuh. Idza sallamal muslimu 'alal muslimi faradda 'alaihi shallat 'alaihi al malaikatu sab'ina marrah. Bila mana umat Islam uluk salam tuluy ku urang dijawaban, maka kauntungan kerjami anu ngajawaban salam bakal dipangpentakeun hampura ku malaikat 70 kali. Ya Rabbal. Kuayana urang terkumpul babarengan dina tempat anu sami dina tujuan anu sarua supaya menang kauntungan babarengan sumangga jawab salam sakali disasarengan. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min zumratil muslimina wal muslimati insyaallahu ta'ala min ahli sunnati wal jamaah ala sabilil istiqomah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul qailina wa biqaulihi atadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayinat fantaqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Alayya al-mana wallahu alam bi muradhihi wa qala ta'ala idan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi faf'alu bihi mastata'tum. Wa qala Syekh Nawawi Tanara, Syekh Nawawi bin Umar bin Ali bin Jarrah bin Arabi bin Jamad bin Janta bin Masbugal bin Masrun bin Masnun bin Maswi bin Sunyararas bin Sultan Hasan bin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, nas'alukan naf'a wal barakata bi barakatihim wa karomatihim amina ya rabbal Fakultu innal ilma nurun muktaba sahibuha mukarramun aina jalas. Wa qala Imam Ali radhiyallahu anhu tamamun ni'mati al-mautu alal islam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil akhinal kiram pengatur waktu penata acara anu mana mantena parantos ngorbankeun pamikiran sinareng waktos demi nayangkeun sababaraha acara anu puji simkuring sangat dihormat banget pisan dimuliakan mudah-mudahan mantena beserta keluarga ditampi kamuliaan sinareng kabarokahan amin ya rabbal Baula sangat dihormat Ketua Panitia Pelaksana PHBI anu aya di bawah pimpinan Bapak Haji Edar selaku Sekretaris Bapak Musa Yusuf sekaligus Ketua DKM dan keluarga besar Masjid Jami At-Taqwa yaitu Bapak Ustadz Muhammad Badruddin. Begitu pula yang saya hormati dan saya banggakan penasehat Bapak Dasep Rana Budi SOS sadayana berikut perangkat masjid anu ngurus kana ieu masjid tur anu ngeusi kana ieu masjid sadayana anu puji simkuring sangat dihormat banget pisan dimuliakeun mudah-mudahan para mantena sing ditampi kamuliaan sinareng kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan teristimewa ke keluarga besar seluruh masyarakat Kampung Jajawai anu parantos berjibaku ngorbankeun pamikiran ngorbankeun waktu tenaga bahkan sebagian hartana nu dipelopori ku para panitia sakepeul sasieun sabeuneureun harta nu dikorbankeun pikeun maulidna Rasul isuk pageto mudah-mudahan sing enggal dibalas ku Allah kalayan balasan anu berlipat ganda harta anu kurang dieu disedekahkeun demi terlaksana dengan meriah acara PHBI ieu lain ngurangan komo leungit insyaallah niatan dina teh sejak sedekah terlebih nu kurang dimumule dina ieu wengi adalah hiji-hijina manusia anu luar biasa seueur pisan jasana ka urang ngandung arti setiap harta anu kurang disedekahkeun dina jalan anu dipake karidho ku Allah eta sadayana moal leungit Allah moal sulaya tina janjina Kangjeng Rasul moal bohong tina sabdana mana kosomalun min sodaqoh bal yazdad harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah bukan hilang melainkan bakal ditambah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Mudah-mudahan orang dia kuasilah sedekah dina maulidna Rasul anu tacan menang pagawean sing geura menang pagawean amin anu jomblo sing geura menang jodoh amin anu boga hutang sing geura kabayar hutangna amin kenceng amin buade ka hutangna dirusus mudah-mudahan orang sadayana ketika wafat diwafatan ku Allah husnul khotimah amin ya rabbal. Aparatur pemerintah khusus Bapak Lurah anu alhamdulillah sabenua rujung jengkula mana Bapak Lurah insyaallah sing jageran Lurah sekaligus Pak RW Pak RT sadayana aparatur desa urang doakeun mudah-mudahan sadayana aparat urang sini basian hidayah turang inayah ku Allah Subhanahu wa taala biasa ngahiji ngarangkul ke masyarakatna sehingga mudah-mudahan kuasilah umaro jeung ulama ngahiji dina jalan anu dipakai karidho ku Allah ieu lembur sing dijadikeun ku Allah lembur baldatun thayyibatun wa rabbun hadratal mukarramin segenap para alimil ulama para asatid wal asatidah para sepuh sesepuh kasepuhan bini sepuh tokoh masyarakat tokoh agama bilusus guru kaula aocid anu alhamdulillah parantos nampak hadir di tengah-tengah urang sadayana urang doakeun guru-guru urang para kiai para ulama para santri para asatid anu masih kena jumanang di alam dunia sini para ranjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala amin sing ditambah-tambah manfaat ilmuna amin sing disuburkeun milik sinareng rizkina amin oke mudah-mudahan dibasian keturunan anu tiasa dapat tilas kasepuhna dina jalan kahadean amin. Oke mudah-mudahan para kiai, para ulama, para santri, para asatid tongwa kadimatan ku Allah samame ilmu tiasa kawaris urang kabehan amin ya Allah ya rabbal. Naon sababna kula ngadoakeun kiai malikeun atakeun kebok.
lantaran kiai yang santri di tengah masyarakat luar biasa sangat dibutuhkan yang digunakan. Makanya santri khususnya nalika keur santren tong leutik hate sanajan kubatu dipandang sebelah mata dihinakeun dilecehkeun santri poe ieu isu page teh bakal jadi ulama selaku generasi penerus. Amin ya rabbal. Semangat santri. Semangat santri. Semangat santri. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Mustafa Muhammad. Subhanal yauma rijalul ghad. Santri di hari ini besok bakal jadi ulama selaku generasi penerus. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekali deh orang doakan mudah-mudahan para kiai para ulama masih jumeneng ngaping ka urang dina urusan ilmu agama senantiasa ku Allah dipanjangkan umurna. Amin ya Allah ya Rabbal. Cek ibu-ibu pan meureun kiai ge boga anak Pak Ustad can puguh anak kiai jada kiai. Benar. Pan meureun loba santrina can puguh santri ge jadi kiai. Komo zaman kuari kula ge boga santri saeutik mah. Ditinggalian kukula tiap tengah peuting lain jurumiah nu dapalkeun momen HP. Nu diobrolkeun lain yakulu jubur. Makana urang doakeun mudah-mudahan aocid anu agaduan santri luar biasa sinaran Mama Kurdi urang doakeun mudah-mudahan sadaya sing panjangkeun umur anu barokah amin. Ya Rabbal. Bapak dan salam dibayar mangga orang sadayana sasanan manjatkan puja ka Allah zat anu maha kawasa pangeran orang sadayana anu parantos nyiptakeun dalam dunia 7 lapis langit kaluhurna aras 7 lapis tanah kehandapna paras begitu pula puji marilah kita sama-sama sanjungkan kehadirat Allah yang maha suci dan tahu para syukur yang mati tingginan luhur marilah kita sama-sama haturkan kehadirat Allah yang maha ghafur yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah atas segala limpahan nikmat darinya khusus kepada kita sebagai makhluknya yang di tempat yang mulia ini. Di antaranya alhamdulillah sampai detik ieu dina tempat anu mulia cek pandangan agama urang ku Allah masih kena dikeceran tur mang pirang-pirang macam kalimatan di antawisna nikmat panjang umur sehat badan sehingga alhamdulillah urang tiasa berkumpul bersilaturahmi bermuwajahah bermusafahah sekaligus dina raraga pangaosan wirehing dina wengi ayeuna panitia khususna umumna urang kampung Jajawa yang ngayakeun maulid anu dikaitkeun kana pangaosan. Mudah-mudahan kompolna urang silaturahmi urang ngajadikeun wasilah jeung sababiyah tiasa kompolna urang jaga di surga Allah subhanahu. Amin ya rabbal. Salawat wa salam anu sampurna pamudah-mudahan ka Allah didugikeun ka makhluk anu sampurna tiada lain dan tiada bukan habibana wa syafi'ana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam urung kamagang sumaramba ka para sahabat simala tara urang sadana dan umatna mugi di yaumil qiyamah urang sadana ka bagian syafaatul ummati mantana amin ya rabbal. Bu ngantuk kacang tiaku bae ngantuk mah bogoh ka Kangjeng Rasul bogoh resep ka Kangjeng Rasul resep kenal tuh. Ai. Kangjeng Nabi teh manusia anu sangat istimewa. Kangjeng Nabi urang manusia satu-satunya anu luar biasa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sasatoan ka Kangjeng Rasul lindeuk patuh nurut luar biasa. Kangjeng Rasul gagah bisa ngobrol jeung tatanggalan. Kangjeng Rasul hebat biasa ngobrol jeung gunung. Kangjeng Rasul luar biasa bisa ngobrol jeung batu. Urang umatna bisa ngobrol teh jeung batu. Urang mah pangge ngeluk ngasahan batu. Komo baheula usik batu cincino. Salaki jeung papanyeun loba nu pas seak gara-gara batu. Urang mah mau bisa ngobrol jeung batu, tapi Kangjeng Rasul luar biasa. Urang sebagai umat paling bisa ngasahan batu. Using keneh kuari batu? Using keneh nya. Kula ge boga batu kuade di imah ngeun di bawah. Berat mamawana. Batu kula mah luar biasa transparan. Kaanehanna lamun kobal teh didelekeun sok les leungit. Batu es. Ini geus serius ya kieu. Batu es. Sasakoan ka Kangjeng Nabi luar biasa. Orai tadaikeun macok. Macan tadaikeun yang kerem. Ka urang sebagai umatna jauh bandinganan jeung Kangjeng Rasul. Tong boraning orai ka urang ngarep-ngarep lewat rek dipacok meong bege ka urang mah hewaun.
Bener tak? Isuk-isuk meong tiluan bae ngobrol ngagosip. Cek babaturan teh nu hiji nu jajah dusukuna aing senap jasa. Naon? Kamari aing dek ka pasar lewat ka Jajawai. Laju pas ka beneran lewat imah anu tembokna di keramik hideung deui. Laju beneran sia atuh punduk aing kacabut bae dicekel. Dibantingkeun aing, leuheung dibantingna ka darat ka sawah. Ari kitu kumaha tadina sia teu nyaho aing mah, teu nyahona naon. Mun panggeng aing mah salaki jeung pamajikan masih dikeun pae sebelut. Kabeneran aing lewat padahal itu nyana naon punduk aing kacabok bae dibantingkeun ku aing jajan can kukuba bari ngomong eta boga imah hayang belut ngeduk sia kadengkeun keneh ku aing cek babaturan anggeus ieu bae urang neuk nyerang jelema moal bisa di lemah eta luar biasa gede tanagana ngeserang bae kurang ku tiluan nu mana imana tuh anu tembok di keramik hideung ngeserang kurang sia asup jalan pantau hareup sia asup jalan pantau dapur aing asup kana jendela kamar engke sia lamun asup kana pantau payun kiihan ku dia hordengna sok aya meong ngihan hordeng sok aya dendam eta ka urang engke dia lamun geus asup jalan dapur ngising dia dina haud sok aya meong ngising na haud dendam eta aing engke lamun asup ka jero kamar aing teu gegelehean di luhureun kasur meong dendam eta kaurang lain sembarangan ngisi lain sembarang kieu lamun kudu dicacakeun wae geus saminggu ieu eta meong keur ngobrol datang reungit ngiang cek reungit kan naon nyong lah biasa bae reungit kami keur ngobrolkeun kadali umat Kangjeng Rasul cek reungit mun kitu mah sarua kami ge boga kasenep ka umat Kangjeng Nabi ai sia reungit sarua dendam ka manusia sarua pula ge dendam sia dendamna ka rombongan ibu-ibu tak ka rombongan lalaki cek reungit kami paling dendam ka rombongan ibu-ibu awas lu hati-hati sengklek wae ya kumaha tadina sia reungit boga dendam ka ibu-ibu atuh heueuh eta mu kena mas kawin ti salakina rumah tangga geus 27 tahun camparna geus seuseuh hararideung pas beureung babasaan teh reungit sok aing hideung teh dina baju putih urang naon ngomongna tai reungit ceuk reungit senep teu rombongan urang dipitnah padahal urang rombongan reungit camparna ngising di nu kitu keur nangis di sae kumaha taina dah cekrong itu, nya dipikir-pikir meto matang ni Rasul ni nah malulu ka urang. Atuh. Sanajan urang rombongan reungit pikiran mah boga dong. Pidinya datang raja reungit aya naon da isukeun geus ngagosip jeung meong. Biasa bae raja keur ngomongkeun ka senam kami. Keur ngomongkeun ka tali umat Kangjeng Nabi. Ari kitu aya naon? Umat Kangjeng Nabi terutama rombongan ibu-ibu sok nyita urang rombongan reungit babasan nu hararideung dina mokeuna tai reungit. Padahal urang camperna ngising di nu kitu. Cek raja reungit laju kahayang darinya kumaha ieu atunya dendam raja kumaha becarana eta jelema kurang kudu diserang hati-hati dia jelema gede tanagana akalna sabudang dia lamun beunang lain sopor ditepak dia lamun beunang ku jelema ditepak disaranekeun kana pimpin digiles jeung dakina dia set ngagulung dia jeung dakina dia hati-hati ngeri kana haragu aing nempona ge cek raja reungit bener teh urang nepagereungit kieu teu puas kan set ngegulung jeung dakina pimpin hati-hati dia cek reungit geus ku hari kieu serang ku mana imana cet putih gimana can anggeus hareupeun anu imana tembokna di keramik ku eta hoo geus ku hari kieu bae ka peuting bangsa tos kisah serang ku dararia ngeun hati-hati dararia jelema kadang hees kadang heesanan incar heula kana ceulina asupkeun gigi hiji tarik gas seutik ngieng sok aya da ceuli urang kitu keur ngincar hati-hati keur ngincar awas ulah meleng lamun sia ditakis mundur berarti can hees ta jelema siap bos mun kitu mah geus kira serang datang waktu isya eta rombongan rumit nyerbu ka imah nu cetna putih bari jeung geus habis dah hujan cetna ge diintip salakina terdiuk di luhureun kursi bari nyekelan remote pamajikan dari penting di handap bari nakar cek reungit sia bae teh heula incar ku sia ceulina
diincan ngiang sing horeng can hees tak indungna teh di tempat mundur nih ke teratur nangkod heula dina horeng menang setengah jam kadinya deui gigi dua diasurkeun gas diangkat saeutik ngiang cicing bae teh jelema ceuk tareungit molor sesep aya buka jero utang reungit lalakina eta moal salah awas dendam ka urang hati-hati berengenah-ngenah eta meong jeung reungit ngobrol taraja rombongan sireum cek sireum euy iluan cek meong gandeng dia sireum leutik-leutik cekek wae cek sireum ari ngomong dia masuk teu diayak heula meong aing najan leutik gambaran Allah Subhanahu wa taala ieu macam-macam seluruh makhluk Allah dibandingkan antara dia jeung aing resmian keneh damayan keneh rombongan sireum meong ari kudu ngomong mah kamari pemilihan lurah beda partai beda kaos beda pencoblosan tetap kami mandalika panggil salaman baik cek sirup tinggal kurang sirup makhluk paling damai di dunia yang sirup doang sanajan beda pilihan beda bendera beda kaos beda coblos tetap nalika panggil jeung CS masa salaman bae sirup lain enani isukan dengan rombongan sirup jeung rombongan reungit jeung meong kami kan ngobrolkan kagali umat Kangjeng Nabi sireum cek sireum mun kitu mah sarua kami ge boga dendam ka manusia ari sia dendamna kunaon kitu atuh kamari aya muludan di jajawai eta ibu-ibu pan rame nyarieun kueh nu nyieun pasung nyieun papais pan beureuh ngabutuhkeun kana kalapa tah beneran aya hampas di luhur nyiru dirumung ku kami rombongan sireum aya 700-an mah eta dia manyiru diketrukkeun kun boga imah diketrukkeun alin kadarat ka jero hawu atuh ting ponopot kami para rakyat aing ge mangkok suku can diurut ieu cek eta sisir tidinya aya ratu sireum aya naon dara dia tumben ngobrol jeung rombongan reungit jeung meong kami keur ngobrolkeun kadalim umat Kangjeng Nabi ratu ari kitu kumaha tadina kamari babaturan urang aya 650 nu para rakyat kunaon kitu hampas dari daharan ku kami diketrukkeun kana hawu atuh ting poropot kami para rakyat laju geus kieu dara dia hayang kumaha atuh jangan nyerang ngaran ka manusia ieu buar dek peuleup buar dek tanagana geus burung kieu bae cek ratu reungit aing ngadoa ka Allah siap dara dia aminan siap ratu geus dia ngadoa ngadoa eta ratu sireum ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan umat Kangjeng Nabi anu dolim ka kami sebagai rombongan sireum disambet ayeuna sing mudah-mudahan dibere penyakit sing sireumeun ya Allah sing sireumeun sok aya ka dieu sok aya eta teh doa ratu sireum makana lamun urang ku sing sireumeun ulah sok seuri harus bisi kadengan rombongan sireum lamun kadengan rombongan sireum eta sireum pasti ngagakak cek sireum geurah hakan ku dia jelema kami can pernah beunang ku panyakit dia jelemaeun ya Allah ya Rabbana luar biasa Kangjeng Nabi ku seluruh satu hewan reungit kacan pernah daekeun ngegel ka Kangjeng Nabi mah laleur kacan pernah ngegel ka Kangjeng Nabi mah lantaran Kangjeng Nabi urang suci zahir sinareng batin dawa bufalam ta'rab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasani sasatoan lalindang sarang tara ararentep kabeh lalertina bawaring nyana badan luar biasa Kangjeng Nabi urang sadayana tomborning macan laleur sireum tadeke nempel kana wajah jeung tubuh Kangjeng Nabi anu mulia yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Hadirin kaum muslimin seluruh jamaah as'adakumullah. Ternyata ini mauludan bukan saja di Jajawai, ternyata mauludan bukan saja di Panimbang, ternyata mauludan selalu diadakan di setiap pelosok, di masjid-masjid, di majelis taklim, di musola, di pondok-pondok pesantren, bahkan di sekolah-sekolah dasar maulidan tetap diadakan. Alhamdulillah. Bahkan bukan di Indonesia saja mauludan diadakan, di luar negeri pun sama mauludan diadakan. Di Yordania, di Brunei Darussalam, bahkan di luar negeri mah ayakeun mauludan teh masya Allah, ibu bapak meriah, semangat dan antusias. Di luar negeri mah eta ngayakeun mauludan, lamun dikana duit urangkeun bisa menghabiskan 100 juta, bisa mencapai 150 juta di luar negeri mah ngayakeun mauludan dan ibu bapak. Makanan luar biasa di luar negeri mah, negarana subur, negarana makmur, tidak pernah tsunami, tidak pernah gempa. Kenapa? Lantaran cinta dan antusias kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ibu bapak luar biasa. Di luar negeri mah mewah luar biasa. Iya diurang di Jajawai, iyalah di Jajawai yang meludan beak sabaraha duit. Bingung ngajawabna. Atuh aja urang mane muludan ku hookan bae pan. Aya panitia masjid keliling ka tiap-tiap bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan aya naon. Kieu Pak Haji, kami keur beuting tos rapat jeung panitia. Laju rek ngayakeun muludan ieu kira-kira Pak Haji rek nyumbang sabaraha artos. Oh, hayu jang Bapak memoal hokok ngodok duit di kantong beureungan kabeh teh cepeak. Kakempun ku pamajikanna dina pantok diteangkeun dijiwir ceulina. Ndak naon eta nyokot duit eta. Budak tanek muludan laju teh beri sabaraha duit? 500. Gede amat. Tuh hayang naon burung atuh. Ulah gede-gede muludan mapan kami ge boga biayana di sakola di pesantren eta baju ge can lunas. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Mana jalan orang cekek barengan. Ulah gede-gede muludan, ulah gede-gede 5.000. Masya Allah. Ayo ibu bapak muludan matong eman-eman, muludan matong hokok. Ayo urang meriahkeun pamaweh mewah, pangeunah-eunah, nyeun kueh paloba-loba, nyeun kueh pamewah-mewah, urang sedekahkeun di bulan Mulud, insyaallah hasil pahalana alhamdulillah. Sanajan ku ibu bapak diwawarkeun dina speaker masjid, deung-deungun darengekeun udara dia yo, aing nyumbang keur muludan penting 10 juta, najan hayang kalem, najan hayang ria, sanajan hayang kasohor, pahala maulud mah moal sae pahalana insyaallah. Makana aku lama lamun sok nanya, heuy beuki aing muludan kitu tak beuki, naon dalilna? Teu butuh dalil aing urusan maulud mah. Teu butuh hadis sahih urusan maulud mah. Naon sababna? Lantaran jalma anu kurang kerja bukeun penting ieu adalah sumberna hukum, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana yo urang dieu pamewah-mewah nyeun kue, paloba-loba nyeun kadaharan, sedekahkeun dina bulan Maulud, insyaallah urang bakal menang syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah aya cerita dulu di zaman Khalifah Abdullah bin Umar, diterangkeun dina kitab Qisatul Auliya aya hiji janda namina Umi Kulsum nini geus kolot. Atuh nya nini pasti geus kolot. Eta Umi Kulsum jalmi janda susah, hayang ngayakeun mauludan. Sedangkan ningali tatanggana pada kompak, pada sararugi ngayakeun muludan ramean, bahkan pawai ta'aruf sagala nu diiringna ku oontaan, kakapalan. Sedangkan Umi Kulsum jalma susah, nini bari jeung janda, cek Umi Kulsum Gusti nu agung. Lain ku teu hayang ieu kaula muludan namulai Rasul, tapi saumur aing teu boga nanang Gusti, ngan saukur ngahanjulna doang ka hayang. Hilang kitu ge hate mah tetep gede hayang ngamumulai Rasul, tapi teu gaduh artos, boga anak hiji-hiji lah awewe naon anak bae, kitu paling dijual cek Umi Kulsum. Anu akhirna eta Umi Kulsum nyauran putrina ibu bapak.
Jago Umi Kulsum neng nok denok gelis montok ka dieu su. Kitu ibu Umi Kulsum ngaberokeun anak teh. Ulah dong urang jajawai ka dieu dia nong-nong. Ka dieu dia jendol. Amun asaha jendol ge pasti ngelat emak. Enaon cenah mak mani manggil-manggil sagala. Ieu cenah nok, ieu saumur emas sagede emak ku hayang ngayakeun mauludan lantaran ningali tatangga mah dijajawai masyaallah kompak, antusias semangatna luar biasa, pamewah-mewah. Ngeun ieu saumur sagede emak teu gaduhna naon, ieu kira-kira kumaha nok? Malah cek ustaz ge jeung cek kiai dina setiap majelis taklim lamun urang bebeakan ngayakeun mauludan pikeun rasul engke urang jaga bakal diaku mah tukang rasul bakal menang sapati kangjeng rasul sedengkeun saumur sagede emat teu gaduna naon ieu kira-kira neng daek dijual. Di Umi mah tega mending anak Umi loba mapan ieu mah neng doang hiji mi batur mah nyaheun ka anak mi batur mah karunyaeun mi ka anak ieu mah kunaon bani rek dijual mi nya cenah nom Umi ge lain teu tega nom teh pan beuh masyaallah ku sedep ku geulis ibu karunya ka anak karunya ka anak karunya ibu mah eta lamun ku sababnya ka anak ngalem anak ge doang nu stres. Anak menang mandian, di kayu putihan, diwedakan, disipatan, dipelong. Aku belong teuing sidak. Aku belong teuing. Anak ataha cenah anak ataha bapak ku hidung bapak emak ku hidung ari aku geunuk. Ayam putih teh. Anak taha cenah anak taha atuh bukan anak sah. Bukan sorangan. Malah kita tangga abdi madini itu di Panimang di payung bumi eta masyaallah ngalem anak ban apung-apung teh. Geus tak hulung deui, atuh mengsang deui, humuhan mari dicilitan teh geus euteut teh. Laju pan eta anak geus gedena jadi jablang. Ngalemna ieu humung handeun. Laju daekeun eta anakna dijual ku Umi Kulsum, daekeun sehubungan anakna anak nu soleh, Umi Kulsum pun sami ibu anu soleh, maka akhirna eta anakna dijual daekeun ibu bapa masyaallah sedih Gusti nu agung. Biosna Umi sanajan urang papisah di alam dunia tapi urang tiasa ngahiji di dalam surga Allah tiasa tepang sinar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres Umi Kulsum ngajual anak. Terus Umi Kulsum balanja ke pasar Pandeglang. Di pasar Pandeglang segala dipeser ke Umi Kulsum. Beres Umi Kulsum balanja, wih ka bumi eta balanjaan sakosa pinu. Dongkap ka bumi masa Umi Kulsum sorangan beti isuk sampekeun ka sore. Teu aya nu ngabaturan, lelah geus teu dirasa, capek geus teu dirasa. Beres Umi Kulsum masak eta ka maman pinu di tengah imah. Tidinya Umi Kulsum bebeja ka tatanggana cek Umi Kulsum tatangga mungkin ba'da Isya wayahna diaturan cali karompok kaula insyaallah kaula bari ngayakeun muludan. Kumaha jawaban tatanggana? Lah da Umi Kulsum jalma susah nyarang da ngondang urang muludan. Paling ge manggih cai herang. Paling ge manggih papais hasem. Tidinya Umi Kulsum ngantosan tatanggana nu diondang jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 ternyata tatanggana teu aya dongkap hiji diacan ibu bapak masyaallah sedih Umi Kulsum. Cek Umi Kulsum ya Allah ya Rabbi ulah rumah sajalmi teu gaduh putra hiji ge kukula dijual demi ngamumule Rasul ulah ngondang ka tatangga tapi masyaallah teu aya dongkap hiji diacan wayahna Gusti penting ieu keneh eta pahala mulud pangbuktikeun detik ieu keneh pahala mulud pangbuktikeun Gusti nu agung. Tidinya ketika Umi Kulsum keur bermunajat ke Allah Subhanahu wa taala, maka ada suara di depan rumah Umi Kulsum. Kata itu suara tanpa ada rupa, ya Umma Kulsum, Anda jangan bersedih, Anda jangan prihatin, Anda jangan mewek,
meskipun tetangga diundang oleh kamu tidak ada yang hadir satupun, anak Muhammad bin Abdullah beserta arwah para anbiya wal mursalin hadir nyubadanan panglum anjeun. Alhamdulillah. Berarti ibu bapak, manakala tempat anu kurang diangge muludan, meskipun jamaah tidak segitu banyak kayak orang-orang di sana, ternyata Kanjeng Rasul hadir di tengah-tengah urang sadayana. Alhamdulillah. Masya Allah, ibu bapak luar biasa. Umi Kulsum kok hayang muludan sampai ngajual anak. Iurang dia geus ngajual naon muludan? Gas ibu ge lamun rek muludan teu boga artos, boga anak badung bengal masantren teu daek, ngaji teu daek, kakolot ngalawan ulin bae. Cual pake muludan. Bener teu bener tah? Waya sholat lain kacai kamu sholat berjamaah jeung batul imba di bulan pangimaman berleng gimana aku sekarang? Iya tuh bungkus ya di mana? Di mana Pak eta budak geus teu buat aya sih eta. Aya nu kitu jadi aya. Aya deui bae ampun. Di ditu mah masyaallah eta budak pamuda wayang maghrib adzan dikumandangkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar adzan subuh di Masjid At-Taqwa di Jaya. Adzan subuh ya. Ngeunang-unang kos kitu tah. Terus kadenge ku urang nu masing-masing sare di tempat sare yakin cek ulama mun teu leuwih kerek. Atuh ieu nya jadan subuh matara anu ngeunahunnya. Paling gak yakin geus uhun tuan teh aja 4 hudang. Ka masjid ge rukun sapeker korotrak bae. Hitung-hitung ada ban waktu. Ya ayo ya geus ewah. Lanjut paneta urang lili nama di tempat sare. Paling ge bapak dan doang sare jeung pamajikan. Saeta bae. Udah mah henteu. Beres salawatan beres adzan batu mah berjamaah ieu mah sare deui ngadekeun simut dibetot tina jubur dina sirahkeun. Jubur mah pamulang sarta mamana. Anak tuh bungsu udah mama jeung bapak mah disulan. Cek ibu mah bener no, bareng ditoongan eta mah lain bisu nek naon hubungan bapak sia kecepet. Adzan dikumandangkan bukannya anak kita ke masjid ke mushola pakai pakaian yang bersih, bersuci, berwudu. Imam masyaallah kalau ngahirupkeun motor. Eta nu naik di tukang teu ragrag ulang. Sekula ieu budak kumaha teknik naik motor sakitu kencengna teu ragrag geus mangkot teh kieu. Atuh lalakionna mah teu aneh pan mah awewe. Bareng kukula ditempok munasabah teu ragragnya dia nek sugan teh nu dicekel cangkeng ojek sing goreng botol ojek. Gas ibu boga anak badung bengal masantren teu daek sakolot teu lulus kakolot ngalawan rek muludan teu boga duit cual pake muludan bener atawa ibu boga salaki yang duit teu becus ngilu ngendekan muragan malulu pernah ngojek butusan bae bana ngariung kalau menang berkat cual atau apa boga pamajikan nya goreng rupa nya goreng akhlak kasalaki ngalawan bae baut kasalaki aya ade kasalaki anu kasalaki keur boga duit bener teh Pak tapi tempokeun bae kurang eta pamajikan ade kasalaki lamun salaki keur usaha mahmud rezeki keur subur ngadadak berak urang keur mam di dapur diteangkeun ku pamajikan mau ngajakan ngobrol bae nyocoh we sagala dicacahkeun Pak urang panteu kalimu teu kabagian ngahwa-hwa pacar
Giliran saat tinggal lumuk teu usaha manyun pos demo ka dapur ka tengah. Ngeus boga pamajikan goreng akrak goreng rupa asal ngalawan tadi ibadah. Cual tapi muludan. Bila perlu tuh bertambah tidak enceng. Pemikul semoga yang muludan sampai ngajual anak luar biasa. Makanya cek Syekh Jalaluddin As-Suyuti nerangkan dina kitabna ma min baitin aw masjidin aw ma'allatin quri'a fi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam illa apatil malaikatu dzalikal baita awil masjida awil ma'allah. Teu aya tempat anu keur kurang diangge muludan imma di masjid wa imma di musala wa imma di mana bae illa apatil malaikatu dzalikal baita angin terkecuali bakal turun malaikat ka eta tempat. Rek naon eta malaikat turun ka tempat anu keur dipake muludan wa sholatil malaikatu ala lidzalikal makan. Eta malaikat nu turun ka tempat anu keur dipake muludan rek mamentakeun ampura ka Allah subhanahu. Cek eta malaikat mugi Gusti urang kampung Jawa sini paranjangkeun umurna sing diampura sagala dosana sing disuburkeun rizkina sing husnul khotimah amin ya rabbal alamin wa ammahumullahu birrahmati warridwan. Eta tempat anu keur dipake muludan bakal dipinuhan ku rahmat sinareng karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ibu bapak para kasuhan para kiai para masyayikh ieu tempat bakal dipinuhan ku Allah sinareng rahmat sinareng karidoanana amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin seluruh jamaah as'adakumullah, bakal hasil pahala maulud putilu perkara. Nu pertama bi'it'ami ta'am punya dekahkeun ka umaman. Ayo ibu bapak mengkeun mulud ngadamel kue paloba-loba, ngadamel kue pamewah-mewah beraneka ragam, ngadamel kue poa mahal-mahal, sedekahkeun kurang di bulan mulud, insya Allah bakal hasil pahalana insya Allah. Malah aya dongeng ieu mah cerita. Baheula aya ngaranna Mang Jasim, dagang es di Jakarta ngontrak. Pas berkeliling eta Mang Jasim dagang es manggih majlis anu keur diangge muludan. Di lebetna para kiai, para santri, para habaib, para kasepuhan ramean di jero. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta Mang Jasim lewat ka majlis nu keur diangge muludan, cek Mang Jasim, assalamualaikum para bae para kiai. Waalaikumsalam, cek nu di jero. Kinten-kinten abdi kene ngiring muludan. Oh mangga kalebat silahkan. Abdi gadu es ku dina karanjang rek disedekahkeun. Mana? Eta es sakaranjang habis ku jamaah. Haus pantos marhaba. Beres ngiring marhaba muludan uih manehna dongkap ka kontrakan ngalamun kadeuleu ku pamajikanna. Dengar ngalamun. Mana duit? Es duit esna dipake muludan disedekahkeun. Oh kajeun ari disedekahkeun mah lain bisi duit eueuh es eueuh bobo makan rangdas ya. Henteu ieu mah pake muludan disedekahkeun. Oh teuing kajeun ulah ngalamun. Insyaallah urang jaga bakal beunang sapati Kangjeng Rasul. Cek eta Mang Jasim kula mangalamun geneng mikiran hayang doang batur muludan. Atuh hirup mah kudu mikir, ka ari hayang muludan sorangan mah kudu boga otak. Dia mah aing teu boga otak modal rongo. Aing mah hayang muludan dia makan otak-otak di bawah. Atuh kudu mikir ongko. Mana hirup mah kudu boga otak. Kamari ge kami ngomong ka sorangan cicing bae.
Itu mah kudu mikir bawa otak. Deuleu batur mah di pengajian baju harurung kabeh. Dia mengaji nang ngadilan baju batur baik itu. Atuh kudu mikir ongkoh ka hirup mah ieu pamajikan 17 tahun make balolong bae. Cek salaki nanggas berarti ka inget tewakan kicak-kicak. Ari hayang harurung baju sia. Atuh batur mah masyaallah rumah tangga pangding aing mah cenunu kakara 3 tahun eta mas naranggem dina leungeun. Eta sia ngajina dengan emas batur bae. Atuh hirup kudu mikir Kak. Cek laki yang terpikir mah modal goblok. Aing mah mikiran gak yang bisa mulu dan cara batur. Oh atuh kudu nabung Kakak. Heuh nu mantap eta. Akhirna mah eta Mang Jasim nabung sapoe 2.000, 5.000, 10.000, 50.000 menang satahun dibobok eta ku tukang es ceng-celengan alhamdulillah menang 15 juta. Ininya Mang Jasim jeung isina ka pasar balanja. Wih di pasar masak duaan bae dikontrakan teu dibaturan ku sasa. Capek geus teu dipikiran. Beres masak eta ka maman berikut kue ngampar di patengahan kontrakan. Tidinya Mang Jasim jeung isina ngondang tatangga kontrakan deui. Penting ditangguhan teu aya nu datang. Persis kisahna Umi Kulsum. Cek eta tukang es Gusti nu agung ulah rumasa di dege ngontrak 3 ka 4 hayang ngamulai Rasul sampai nabung kula tiap poe akhir tahun kula dibobok ayeuna kula masak sorangan bejeng istri ngundang ka tatangga kontrakan teh nu datang pangwayahna pangbuktikeun pahala mulut Gusti tidinya aya suara teu aya rupa deui bae ibu bapak. Ternyata betul berarti di mana-mana orang ayakeun mauludan meskipun jamaah tidak begitu banyak tetapi Kangjeng Rasul hadir di tengah-tengah orang sadayana. Amina ya robbal alamin. Hiji hasil pahala maulud di'amit ta'am ku ngadamel kue sedekahkeun dina bulan mulud insyaallah bakal hasil pahalana insyaallah. Kedua bakal hasil pahala maulud biqiraatil Quran. Bakal hasil pahala maulud dengan memperbanyak kitab suci Al-Qur'an. Geus nu kadua bakal hasil pahala maulud dengan membaca kitab Al-Qur'an. Ayo baca kitab Al-Qur'an. Baca surat Yasin, baca surat Waqiah. Lamun urang dek muludan artos teu gaduh nyeun kue kabelut. Geus kumpul bebe anakin salaki kadi bapana. Iya urang dek muludan sorangan yang duit tebecus. Geus urang maca Quran bae niatan dina hate sejak ngamulai Rasul insyaallah bakal hasil pahalana insyaallah. Asal baca Al-Quran asal nu asok manya nu teu mah biasa bae lagu lama. Ayo baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah. Malah dina kitab tafsir Jamal diterangkan lamun urang hayang menang sapati Kangjeng Rasul, lamun urang hayang diakumat ku Kangjeng Rasul, kudu daek maca Al-Qur'an sampai sawengi ulah kurang ti 200 ayat. 200 ayat teh abal kabutan-butan ulah acan. Urang maca ngan laju calana paepan. Ayo baca Al-Qur'an. Baca Waqiah, baca Yasin, niatan dina hate sejak ngamulai Rasul insyaallah bakal hasil pahala maulud insyaallah. Lah jangan ustaz jam macam bok manggeus kolot geus kurang diduduhan baheula Yasin teu katalan Waqiah teu timu tabarok teu panggih nah anjing bisa nambok paling ge mok ngakulhu tenanan dulu geus robe Al-Qur'an leres tenan naon kudu ge nyandaikan aya jelema hayang ngamumulai Rasul dengan cara baca Al-Qur'an Yasin teu panggih Waqiah teu timu tabarok teu hafal bisa nangeun kulhu tenan naon saruba eta ge Al-Qur'anul Karim. Bapak rek salat kakarak daek
surat ieu itu teu bisa Fatihah teu bisa-bisana kulhu doang kulhu teu naon sah salatna sah taroskeun ka guru urang nya umpama urang rek salat kakarang dae Fatihah teu bisa doa nu sejen teu bisa kulhu mah bisa kulhu mah atau bapak-bapak ngilaman sholat taraweh di rokat kayak ini sampai 20 surat kulhu bae teu naon mangga ari teu lalanjung mah paling jamaah di tukang jengkel dak ieu sabar rakaat urang teu nyaho ya surat aku kulhu bae di masjid Batuman salatan sunatan nabi rokaat jamnya hari mau Allah cek teh tak kesuitin tata jadi urang teu nyaho ya surat aku kulhu bae cirian ngomong panaki-aki mahnya geus loba kapoho pada bakal linglung sholat maghrib berjamaah ustadna teu datang lantaran jadi beuteung di aku pamajikanna RT teu mampu ayeuna masih aki dijulungeun ka pangimaman dibetok teungeun aku RT ayo ki bari ditejeh seutik akhirna masih aki mah juga pangimaman dicekel ieu ku RT direjang eta saki kapaksa bulu turun nerokok cek si aki ozoni Allahu akbar cek RT kagok aing nurutan ka RT beres maca Fatihah rakaat pertama baca sulha qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana kata limbong teu panggil ujung cepamu udah jengkel amat aing makasih hati lakum dinukum walau boleh kami dari kaedah aing mah irhangeus na salat beres rakaat pertama naik ke rakaat kedua beres maca Fatihah maca surat inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar kata limbang deui bae cek pamuda bari keur teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un bubar kabeh salat bae dah salat maghrib di dalam monar ku siapian ayo tenanaon kulhu ge tenanaon ngan eta lamun urang maca kulhu aya menang 200 ayat kudu sabaraha kali maca kulhuna kulhu aya sabaraha ayat Bu urang hitung qul huwallahu ahad jadi Allahu shomad 2 lam yalid wa lam yulad 3 wa lam yakul lahu kufuwan ahad berarti lamun urang hayang menang Al-Qur'an 200 ayat maca kulhuna kudu 50 kali camat deui bae dikecer burung dikecer zaman ketengan lah urang salat sampai sapeting sabaraha waktu 5 kecer tadu 50 tos dohor 10 tos asor 10 tos maghrib 10 tos isya 10 tos subuh 10 sampai sapeting maca surat kulhu 50 kali sarua jeung baca Al-Qur'an 200 ayat saha jalma maca Al-Qur'an sampai sapeting dawam sampai ka 200 ayat maka eta jalma bakal diaku umat ku Rasul bakal meunang sapati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ibu bapak anak orang asupkeun ka pesantren anak orang daftarkeun ka tempat pengawasan Al-Qur'an lantaran masya Allah geus tragis geus sedih anak-anak di zaman sekarang sudah tidak mau berkumpul di tempat Al-Qur'an anak-anak di zaman kuari geus dadaekeun asup ka pesantren anak-anak di zaman kuari geus dadaekeun belajar baca Al-Qur'an ibu bapak masya Allah sedih ningalina ge bener teh paling anak urang mapan kuaripan obina sakola doang bener tak? Leuhung sakola ge ari bari masantren bapak di sakola doang ngaji mah insyaallah sedih Gusti nu aku paling aya budak tanu daek ngaraji Quran budak nu lalehwan keneh teh apa nya anu ngajina tos maghrib wayah isya pula bener mana di tempat ngajina eueuh cicingna lalagan receh doang manuk manyar itu bukan dedengnya siling udang, siling tinju, silat, segala siap satria banyak hitam siap eta ustad talengkah kalea pernah kopeh kula wancel ku budak atuh nyapan urang ustad neuk marah neuk ngomong pan ka nyeri-nyeri ti koro doang dah coba ngaji cicing darah
aing mah gayung gandeng kecet doang langkat tincak rek meunang samenit wecek deui Pak parawot di mah ustad kabeh diomean gelas pupus teko gepeng kalea karuhan hordeng mah anjir leho kabeh di pagahan ngaji pas kira gitu mah ulah timuna ustaz geus melotot-melotot ihdinas siratal mustaqim ai ceng ihdinas siratal mustaqim mustaqim siratal ladzina si otoi adina bari ngomong tuntun baju teh enggak belum pernah bela Ustaz jengkel meren disidreg tak ceri budak siapa si opoi adina wae si opoi adina ti tadi ari kakana saha jengkel meren eta budak lain mikir kalah tangga kebeut Ustaz beri musuh leho sep mana teu gaduh halis-halisna acan pompean deureuh teh boga papakolot berani dipake wayagah eta anak urang bisa baca Al-Qur'an wayagah eta budak tenget kana huruf Al-Qur'an lulus sekolah SD nicak ka SMP urunan ngajina bener tuh sedangkan geus usi badak leutik zaman kuari mengaji angin-anginan bener si Junet pindah ke Ustaz Sobirin ngilu kabeh tadi kalau tahu teh naon Kamsin jam 5 berangkat kayak mau Ustaz Uci ngilu kabeh tadi kalau teh aku naon untuk Ustaz nalillah ta'ala bayar listrik lillah ta'ala ngobrol kalau begitu mah Ustaz Dinglan atau anak murid 70 bayar listrik hiji jajan rengek Ustaz awas hati-hati bu ngeunah keluarga urang bukan anak pinter menang ustaz tapi terdidaftarkan moal nyapaatan moal kumaha carana supaya urang aya menang sapaat jiwir ka anak bawa ka imah kiai assalamualaikum Pak Kiai waalaikumsalam aya naon pasana dia isuk-isuk lah abdi mah hitung-hitung ngamalkeun ilmu bae hadis kanjeng Rasul pan cek kanjeng Rasul teh thalabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir munguna mangga hadis dari kiai eta kiai keom bae wa talabul ilmi faridatun ala kulli syai'in qadir setan laju maksudna kumaha ieu munguna mah ieu ya anak di sakola Jabadung kamar di guru na di baledor make penghapus teh aku eta bangku beak 3 ku sieu ngara sakola 3 tahun teu naik sakalina naik dipaksakeun ka Jogja ke kuliah teu ditarima geus ieu mah nanti ka pasantrenkeun bae lah belang ieu astagfirullah anak nu belang bae di ka pasantrenkeun tapi kilang gitu ke ustaz mata pilih bulu sanajan eta anak Badung dididik mah insyaallah bakal jadi intan mutiara insyaallah. Las anak urang didik supaya bisa baca Al-Quran anak urang didik supaya lancar baca Al-Quran lantaran nalika sakaratul maut anak urang bisa baca Al-Quran mah insyaallah aya nu pangmacakeun baca Al-Quran sedih di zaman kuari geus berapa leutik teh teu daraikeun baca Al-Quran nya kayak aya teh murid anyar tak kayak mah ustaz tah daratang deui murid anyar nu lalehoan deui bae cek ustaz nasib aing wal taun dipupuk-pupuk leho jeung leho bae makana ulah sok sembarangan ka ustaz mah ulah sok sadaekna barang bere teh ya Allah syariat temu teh guru-guru urang di lembur he Indonesia moal maju Islam moal maju makanya tadi teh pula di awal ada mandangkeun kiai lantaran keberadaan kiai di tengah-tengah masyarakat bener-bener dibutuhkeun anak urang sadayana lantaran eta salah satu pakuna alam dunia pamaguh alam dunia. Ustaz Hilman doakeun urang sanajan rumah tangga di ditu tetap doakeun lantaran eta generasi ulama senior kula eta mungguh nama kakak baheula jadi kakak ipar teu jadi esrek doang sing berkah kaiman amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayo anak orang didik supaya bisa baca Al-Quran anak orang didik supaya mengenal huruf Al-Quran
nalantaran nalika urang maut ari anak bisa baca Al-Quran mah insyaallah bakal aya ngiriman Al-Quran insyaallah. Ya urang hirup moal ka mana paranana benar urang teh bakal maut, makana urang kudu inget kadinya tah kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua awak-awakan, semua nafas pasti semua akan mati. Urang kabehan bakal maut, bener teh. Cuma waktu nanti terang irah orang maut wallahu a'lam. Bernaon orang maut wallahu a'lam. Gimana orang maut wallahu a'lam. Jeung saha orang maut wallahu a'lam. Sedangkan semua manusia yang ada dalam dunia hakikatnya semuanya pada kontrak. Yang namanya kontrak apabila sudah habis masa kontrakan tidak boleh tidak, kita semua harus kembali ke kampung halaman. Lalu di mana kampung halaman kita? Asalnya kita dari Allah bakal kembali ke Allah, asalnya urang tina taneuh bakal kembali ke taneuh. Masya Allah ibu bapak, urang teh bakal maut sedangkan ngaranna maut teu mengenal umur. Eta maut teu mesti ka jalma anu sepuh bae, kadang-kadang nu ngorage paeh ti heula, bener. Maut teu milih ka jalma nu keur udur, nu jag-jag waringkas ge lebah maut mah maut bae. Urang ge ieu nu hadir ya, nu hadir kabehan ieu. Lamun umpama masyaallah teh nu hadir kabeh dia paeh urang kabeh ieu. Percaya teu? Urang kabeh ieu. Tapi andaikan ya urang kabeh nu hadir ieu paeh kabeh. Oh, asalna Indonesia tegar ya. Komo kuari musim sosial media Pak. Dina TV masing-masing channel pasti ngabaritakeun di jajawai bae pasti. Cek dina TV teh ya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Semalam ada tabligh akbar dalam rangka Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Jajawai. Namun sayang semua jamaah mati semua. Dalam kurung terkecuali kiainya tidak. Yes. Atuh kurang sarwa paeh rek sarunya cakeun pani. Lanjut pan abdi uwi ka pani mangka ditu cek istri mana berkatna. Gandeng sia. Nu hadirna ke paeh kabeh. Atuh teu aya mun panitia mah pangheulana kejar. Umpama tapi mudah-mudahan urang sadaya panjang umur dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Semua kita akan mati, semua kita akan menghadap Allah. Sedangkan apabila kita tidak mempunyai amal, apabila kita tidak mempunyai anak yang soleh, apa yang harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala? Harta kurang ditinggalkan, imah kurang ditinggalkan, anak kurang ditinggalkan, lamun kurang tegadu amal soleh, lamun kurang tegadu inten mutiara anak anu soleh, namun kurang rek dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bener tak? Bapak boga istri gelis terbobogohan nake eta ngomong biak katai-tai ngora cekabogona teh nu awet AA. Setelah neng mengenal AA kayaknya di dunia ini tidak ada laki-laki yang ganteng terkecuali AA. Semuanya pada kumengok dan pucal AA. Neng mah pengen sehidup semati dengan AA. Mau bisa neng mah sakumur duaan. Lama salakina maut sugan pamajikan aku buluntungan di jalan hayang lupae haya. Haya. Paling gak bisa mah cerik digedekeun. Bapak dia malah jumpae bae. Mana pae ngamusingkeun ku loba jasa hutangna. Semua kita akan mati, semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aya jalma harta kurang ditinggalkan, sanajan aya jalma boga mobil mewah keluaran baru hargana ratusan juta, maot tenggoroning mobil najan pentil lagi moal di bawah. Bener?
Sugan urang ieu mah aya tatangga gaduh mobil cek tekebal maot cek tatangga teh budak aing mah teuing ngan ka si eta kunaon kitu mah atuh pan eta jelema hayang boga mobil teu baheula nabung kuat geus kabeli mobil paeh aing masa disapih nyusu budak coba eta pentil-pentilna serapun kana ceulina itu ka kuburan aya teu aya paling bikang mah ceurik bade gedekeun tos maghrib nu tahlil di hareup imah penuh masang tenda sagala di jero makaruhan nu dikir luar biasa antep la ilaha illallah la ilaha illallah manehna mah jojong baca di jero kamar cek babadra udah teteh capek itu dari pagi sampai malam nangis lagi henti eta mata geus gede peureut dia mah teu ngarti aing mah cari kalian yang cerikan salaki kunaon kitu nu tahlil eueuh nu kasabiji-hiji acan hati-hati kabeh begitu pula ibu punya suami ganteng usahanya maju suka ngasih incis ke ibu dia penting marenge luar biasa kasih sayangna lebah salaki maut mah tetap ibu teu bisa teu daek ngabaturan di jero kubur bapak ge sarua istri maut mah teu tiasa ngabaturan di lebet kubur aja eta lalaki sok ceurik lamun pamajikan paeh ceurik sarua lalaki ge ngeun sabelah ceurik sabelah kieu ka mana yang nyangkeun ini jajami harja nu ieu ceurik yang ceurik pamajikan ngeun tapi ngomong kieu syukur siapa ini saudara di makam mana yang ganti aing dia alakon pamane ya Allah makana urang lamun boga anak ulah saeutik bu 10 kurang mantep 20 kurang keneh 30 sakalian 40 cek ibu loba amat diditna 4 sakalian Pak ngan tetap sanajan loba eta anak dasari heula ti aalif bisa baca Al-Qur'an adapun tos dewasa lalakon dunia ngaranna ge nu jadi abri silahkan nu jadi pejabat silahkan nu jadi presiden silahkan nu jadi camat silahkan nu jadi lurah silahkan ngan ti aalif urang sebagai orang tuana dedek tanamkeun akidah anu kuat dina hatena pagahan kurang Al-Quran supaya lancar baca Al-Quran pan ngeunah nalika indung bapana sakratul maut di rumah sakit ngan wayahna eta anak sanajan loba ulah jadikeun pejabat kabeh dua mesesakeun tumbukan nantah jadi ustaz kepan namun bapak ibuna sakarat nelpon eta ustad tiatan adina teh dukung sujeng pangesbung nelpon kakakana nu jadi abri nu jadi polisi nu jadi camat pembisnis terus bupati lurah nelpon kakak teteh araruwi heula naon dek emak jeung bapak sakarat di mana di rumah sakit Sari Asih Serang ya Allah makana geus tidak uwih nya ieu kakak goreng uwih balik kakak mau teng baja abri pan balik teng baja abri mah kitu wali polisi mawa ambulan parati pawai teta nah prajer Mila di camat uwi di mana kuari emak di dieu kakak teteh aceng ini di dia ya di rumah sakit Sari Asih Serang datang kali udah lapangan jadi abri akan pertama datang kali assalamualaikum punten pak dokter kira-kira di mana ruangan jambu mede kadang-kadang ini sih dongeng ya lah dongeng dia oh di itu atas nama siapa atas nama Jakiman jeung Siti Marwiti oh di paling itu di teh kedatang kalinya abina teh dua akan menjadi ustaz keur ngaji assalamualaikum cek akan jaga teh waalaikumsalam kakak careurik ya Allah cing sabar cing sabar deh cing sabar cek akan babah make loreng-loreng anak kahiji tah jadi abri kabeh kumpul darah riuk mak cek anak-anak teh ya mak tong inget kadi-kadi itu pertahankan akidah mak pertahankan kami sebagai anak-anak mak buat ngesukses urusan dunia tapi akhirat akan sukses mak ayeuna emak tinggal terakhir tinggalkan kami baheula dididik ummah dibiayain ummah ayeuna kami rek bakti ka emak terakhir makana mak pertahankan akidah mak cek kana nu jadi abdi teh adik-adikku saudara berhubung kemajuan bapak ini tersakaratul maut marilah kita baca Quran bareng-bareng syabrak aku olahraga abri pak abri mah dididikna kitu tegas maneh nama
kacai kabeh adina teh guri sawan kacai ngaliu sirahun aya belah katuhun aya belah enca aya dina sampean aya maca Al-Qur'an kabehan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Indah luar biasa. Indung jeung Bapak sakaratul maut diantar dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an ku anak-anak anu soleh. Alhamdulillah luar biasa Al-Qur'an ibu bapak dibaca ku sasageun ngeunaheun bae tadi ge ku qori masyaallah nyelesat kana hate bener teh. Tos maghrib adem jasa, tos isya tiis tengah peuting. Ya Allah, dinu hajat cocok, dinu maot pantes pisan. Tangangik setengah 12 di masjid teu garieun bener. Sugan urang dia mah budak paeuman eta tik aya garieun kana ceuli aya. Teu aya. Tapi jajal salian Al-Qur'an. Homo zaman kuari mapan oh rampag di tiap imah masing-masing gos salon satangku. Bener. Oh, eta kacapot undur. Mending lagu anu Islam imalan lagu gaul teh mending lamun Islami mah. Ieu gaul. Eta musik ya Allah kada kaca. Eta kacapot undur. Lagu nage acak anu teh col dicocol lagi, cocol sambel. Lada. Aku deuleuh lada tolong. Ya Allah. Al-Qur'an mah luar biasa dibaca ku sasaha ge. Tadi gela abri ada tuh pertama baca Al-Qur'an ku lembut. Teman-teman abri Yasin. Al-Qur'anil Hakim. Sanajan abri lebah maca Al-Qur'an malam. Itulah indahnya Al-Qur'an. Asli bahasa Arab berlaku dari dunia hingga akhirat. Lantaran Al-Qur'an diturunkan ku Allah di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzah diturunkan dalam dunia dikecer ku Allah 23 tahun berjumlah 30 juz. Ayatna aya sabaraha bu? Ayat sabaraha? Geranya Abu suku. Ayatnya sabaraha? Jangan malu-malu. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep jumlah suratna sabaraha? Jumlah kalimahna ngubong. Aing eta geus udah susugana. Iya, kalimahna deui. Jumlah hurufna nyungsep. Geus balik ke dia hitung datang ka imah. Itu mual kablu perem. Urang mapan tiga ada TV sampai subuh kuat. Ada kurang kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sungguh bisa kenjuri urang mah. Laju bae muai. Bae Al-Qur'an teh asli bahasa Arab berlaku di dunia dugikeun ka akhirat. Sedangkan amdi banggakeun ku anak urang di zaman ayeuna untuk sementara bahasa Inggris. Benar? Sedangkan bahasa Inggris di alam kubur mual aya, mual teh malaikatnya kurang what is your name mual. Bahasa Sunda sugan anjeun sangarana wah. Sugan bahasa kresek sira saparan mual. Nu aya bahasa Arab makana didik anak urang supaya bisa baca Al-Qur'an. Indah indung bapak nukeun sakaratul maut. Nalika diantar bulan-bulan suci Al-Qur'an yang keluar dari mulut anak-anaknya. Alhamdulillah. Anak mereka jadi pejabat itu mah nasib di Allah. Ngendasari jika orang dia ya ser pejabat tapi masya Allah karena agaman antusias sholatnya tak pernah cepol masjid luar biasa pinuh baik insya Allah. Itulah anak-anak zaman kampung kurma samemeh jadi pejabat samemeh jadi pembisnis didasari heula ku sakuna bisa baca Al-Qur'an minimal maksimalna labetkeun ka guru-guru urang pasantren namina supaya bisa nerangkan hukum jaga di akhir zaman insya Allah. Yo nalika nu sakaratul maut tetangga urang tuntun talkinkeun ku kalimah thayyibah
ce wa geus ulah pikiran ieu itu wa ayo tuturkeun bae kami ye dengekeun deui lamun bisa ngucap-ngucap lamun bisa hate tuturkeun la ilaha illallah malah mandat cuk ulama tariqah teh mah nalika urang narik lam alif lapan la ilaha illallah betot tina bujal tarik suku lam alif anu hiji kana tarang geus beunang suku lam alif anu hiji ditarik kana tarang udahkeun kana otak bari bayang ke sifat wajib Allah elima wujud kidam baqo mukhalafat dari sikiamu dalam binafsi tidinya tarik lapan ilaha babetkeun kana latifatul ruh dua jari ka hatap tina susu sebelah kanan bari bayang ke sifat wajib Allah elima sama basor kalam samian basiran kali mutakaliman tidinya empat lapan ilah kana latifatul nafsi tengah-tengah dada bari bayang ke sifat wajib Allah elima wahdaniyah kudrat iradah ilmu hayat berata 16 jumlahnya tidinya banting ke lapan Allah karena latifatul qalbi dua jari dihandap udah susu belah kiri bari banyak ke sifat Allah wajib opat samian basiran samian basir qadiran muridan aliman hayat 16 jeung opat 20 sahaja manungari-nari karena kalimat la ilaha illallah bari dibayangkeun sifat wajib Allah 20 mustila 20 maka ta jalma bakal dirampakeun ku Allah dosa gedena 70.000 insyaallah geus lamun ejal menuker sakaratul maut tungtung ku talqin maca kalimah la ilaha illallah supaya maut mawa iman husnul khotim ieu mah anu keur sakarat diajak pabadean teteh tenget teh kakula teteh ieu teteh kula batur ngaji teteh kuku batur pes-pesan diajak pabadean setan Aidi nu hiji deui mah nyisar kumah geus teteh nepay molosok pura-pura geura paeh ti heula eta warung kami nu neruskeun sawah kami nu ngagarap salaki kami anu nyantel geblek setan mah pare ninjar salakina ditah paeh ge geus talqinkeun insyaallah lamun anak urang bisa baca Al-Qur'an urang nalika sakaratul maut maka bakal aya nu ngiriman Al-Qur'an nitah batur mapan kudu diburuhan leuheung lamun ngaduncis jeung ngaburuhanana ari anak sorangan mah piraku teu ikhlasun lantaran cek kita dina nasoihul ibad aya 4 perkara nu bakal nyanda ka urang secara maksa pertama ajal apabila ajal sudah tiba la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun moal bisa dingkengke moal bisa digerak-gerak lamun ajal sudah tiba beda pan antara ka urang mah ajal ngajemput jeung ka Kangjeng Nabi mah ditawaran mau teh urang mah teu mencekek bae langsung ka Kangjeng Nabi mah ditawaran urang mah kadang-kadang keur nyeuseut gosrok kadang keur salat usolli kadang keur macul cong eyang nyungsem leuheung tah mah cebalang keur gapleh ya ku aing tuman ajal teu milih-milih teu mesti nu kolot bae teu mesti nu muriang bae makana kudu sadar bahwa sesungguhnya ajal datangnya tiba-tiba teu milih-milih hiji tah apabila ajal sudah tiba maka sanajan loba keneh kreditaneun tandureun tacan beres geus maot mah maot bae hiji kudu diingat-ingat urang tah kadua perkara nu bakal nyanak secara maksa ka urang adalah cacing tanah sanajan keur waktu di dunia na teu daek teu teurak ditembak teu teurak digunting teu teurak dibom olahraga tiap isuk demi menjaga kesehatan pakai masker dan segalanya geus paeh mah bea ku cacing cacing sikat tah kumaha si mah tirok salat ieu jejak matana tuh mantah jeung cacing awas tapi aya di antara makhluk Allah sanajan pan tapi ku Allah diistimewakeun moal habis saha para anbiya wal mursalin para ulama nu bener istiqomah eta mah cacing ge isineun cek cacing ulah hati-hati da eta urang kadomas kunan kitu alfiahna noroktok di luar kepala leungeunna masyaallah gal poe sujud bae mungkin barangnya Jawa kok sikat urang Jawa mah tuman cek cacing was hati-hati dua perkara nu bakal maksa nyana ka urang cacing tanah
Sehebat apapun, semulus apapun, seglowing apapun wajah kita, kalau kita udah mati apa hendak dikata, tubuh kaku tidak bisa apa-apa. Nuka tilu nu bakal ngana secara maksa ka urang adalah harta kaya warisan. Urang lamun mawa sanajan anak tos di bagian masing-masing warisan, naik ka urang maut tetep harta kaya nu aya di dunia ku anak deui bae dicanak secara paksa. Contoh urang boga golok sorenan, bu eta mah tong boron dipake nyar kayu, pake geudetan kuku ge teu beunang sorenan tama paratironda. Urang ngamaot ih kumaha anak? Bener teu? Mobil Pajero anyar keneh hargana 650 juta, anak teu beunang nginjem urang maot kumaha anak? Wahli waris cokot. Makana Kanjeng Rasul ketika wafat teu ngawariskeun harta. Nah sababna kana urang maot ngawariskeun harta engkena jadi gede hulu. Di mana-mana anak gede hulu ke kopiah mamahi. Ngawariskeun jabatan pangkatan leumpang kena dengdeng. Makanya diwariskeun ka anak mah ilmu harta mah nuturkeun. Ya, pasantren teruskeun sawah 3 hektar jeung sia kobong ieu kan modal pasantren. Langsung jadi kiai tuh. Kebon cengkeh deket balai desa, ulah teh boga batur. Anak sareng-sareng boga batur tama. Telo nu kaopan tu bakal mangsa ka urang adalah perdoliman. Artina kieu, apabila urang maut meninggal dunia, urang pernah boga salah kata tangga, maka dosa urang ditambahan ku dosa itu. Kabagusan urang dicanda ku itu. Hati-hati, hukum Allah berlaku. Urang pernah boga salah kata tangga, ku beda ngomong tentang tangga. Urang kitu tatanggana kabeli kursi. Eta pot nitik-nitik tina jadel geus kieu teh. Tak menang ridit. Sepuluh halus teuing menang ridit ge jam 5 beunang milu mayaran moal. Coba lamun kadengen ku jalan boga kursi menang ridit pasti teu ngeunang hate mah eta. Pasti urang disekak. Aing mah boga kursi menang ridit ge menang ridit boga dia mah teu amen-amen acan. Disekak urang modal eta. Kuduna kumaha teangkeun, kudu bagus basah teteh, masya Allah teteh mah kusubur milikna. Kamari motor anyar, iya geus kursi deui bae, mana ieu ya Allah, dina ieu warna kursi kunyar jeung cat imah teteh doang lagi mahal tetehnya. Muhun alhamdulillah ceu. Ieu kira-kira lah ieu kira-kira ya dijajal ku abdi. Nih atuh geura tuh lah. Ibogana macana juga kan urang geus diu. Eta pulang ngalem. Pasti terboga imah ngomong ka anakna, "Nek, martabak bawa 2 ka dieu aya ceidoh ieu." Pasti kitu. Akhirna mah kursi anyar keneh diupang heulana martabak beak 2 loy. Moal kobal nanyakeun mese eta. Akhirna mah kursi diupang heulana martabak 2 loyang wese pinuh. Itu jeung tatangga mah kudu hade bahasa ulah buka kieu ini ditina jander. Menang ridit teh nyaho. Atuh cek urang manggi lumayaran moal. Maut memeh minta ampura, kabagusan urang dicokot ku Allah dipindahkeun ka jalma nu pernah urang diomongkeun. Justru kagorengan jalma tersebut, dosa jalma nu diomongkeun ku urang dipindahkeun ka urang eta nu kitu ngaranna sudah jatuh ketimpa tangga. Makana kudu eling jeung tatangga mah kudu akur. Ayo dulur jeung papada kudu akur. Sieun ka Allah nu ngatur, sieun ka catur ku batur. Gitu. Gas, anak kurang didik supaya bisa baca Al-Quran. Apabila anak kurang bisa baca Al-Quran, insya Allah nalika orang wafat meninggalkan alam dunia bakal aya ngeriman surat Al-Quran insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anu katilu bakal hasil pahala maulud dengan baca kitab berjanji marhaba. Nges urang rek ngadamel kue teu gaduh artos, rek baca Al-Quran teu bisa baca berjanji bae babarengan niatan dina hate sejak ngamumule Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
insyaallah bakal hasil pahalana. Maca marhaba, maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi sholli 'ala habibikal mustafa wal ali alil ula wal arba'il khulafa wal ali alil ula wal arba'il khulafa. Nukatilu maca berjanji, maca berhaba, niatan dina hati masing-masing, kumpul bareng dina hiji tempat sejak mulai Rasul ngamuliakeun hari lahirna Kangjeng Rasul, insyaallah bakal hasil pahalana. Jaga diatur Kanjeng Nabi sekaligus bakal kain syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Kanjeng Nabi aina sudah tiada, ribuan tahun orang ditinggalkan ku Kanjeng Nabi. Lalu apa kita sebagai umatnya harus menghormati perjuangan Kanjeng Nabi? Untuk menghargai dan menghormati sekaligus mengisi hasil perjuangan Kanjeng Nabi dulu 23 tahun, yaitu kurang ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika Kanjeng Rasul bari pupus tinggal ke dalam dunia, teu aya nu Kanjeng Rasul diwasiatkeun, teu aya nu Kanjeng Rasul selalu diucapkan, cuma Kanjeng Rasul ditahan ka umatna, tong tinggalin salat, tong tinggalin salat, tong tinggalin salat. Malah Kanjeng Nabi ketika rek wafat pingsan sababaraha kali lantaran khawatir umatna bisi ninggalkeun salat. Makanya orang sadayana ambil hikmah tina maulid Kanjeng Nabi. Yuk kita bersama-sama berjamaah ngisi masjid, ngisi musola. Lantaran ini salah satu aplikasi apa yang selalu kita dengungkan, apa yang selalu kita peringati setiap tahun. Apa itu? Laksanakan sholat, karena Islam bersatu padu, bergotong royong dina urusan sholat. Ngeuheuh teu maido tomboronging kula jelma bodoh. Kadang-kadang jelma nu ngarti ge eta nu ngaranna kana salat masyaallah ku sangheut-sangheut teuing, bener teu? Puasa teh sangheut teuing, loba isin ka anak. Ibadah haji komo nu mampu mah tiap tahun. Zakat rame kuari mah, tapi salat ya Allah ku sangheut-sangheut teuing. Padahal harapan besar urang kabeh ge hayang asup ka surga. Ngeun kula ge kadang teu ngarti sok ngalamun teu penting ceuk ulah ieu ku salat ku sangheut-sangheut teuing. Ngeun setelah kula dibuka dina kitabna, kula boga kitab gede paranti ngadeuleu juri. Eta juri kula tong make sakabeunang. Dina kitab eta mah aya. Setelah dibukakan ku abdi, ya Allah Gusti nu agung munasabah ieu aing kana salat ku sanggeut-sanggeut teuing sing horeng eta urang nalika datang waktu salat iblis rajana setan marentahkeun ka anak buahna supaya ngagoda urang supaya ulah daek ngalaksanakeun salat. Munasabah ternyata urang teh digoda ku setan, sedangkan ngaran setan mah timimiti didamel ku Allah sampai ka detik ieu can pernah aya upaya hiji-hiji acan. Can pernah ngadenge ulah kadinya dia bulan juri. Can pernahnya. Sedangkan tina hiji setan ngajuru 10 hulu endog. Tina 10 endog ngajurukeun setan lalaki 70, setan dikang 70. Kalikeun tina hiji setan nu tacan paeh hiji jajan, ti mimiti damel sampai ka detik ieu heurin alam dunia. Wajar urang salat sangheut-sangheut teuing lantaran digoda ku setan. Sedangkan eta setan ngagoda urang supaya urang ulah salat, supaya urang kajaga ngehiji mainna di jero neraka.
Sedangkan eta setan adalah musuh orang anu nyata. Sakumadoan Allah, inna syaitana lakum aduwwun. Sing horeng urang digoda ku setan supaya ulah salat, supaya urang ngahiji babarengan jeung musuh dina neraka. Ceuk ulah Gusti nu Agung ulah-ulana ngahiji jeung musuh dina neraka. Keur boga musuh salambur bae eta lembur sakitu legana asa sempit, bener teh. Urang gaduh musuh hiji jelema eta lembur sakitu luas asa sempit. Nu ka pasar jalan dinya teu jadi simpang di setan. Nu jalan ka kebon jalan dieu teu jadi si eta. Atuh ka sawah bae lewat ka masjid di hari mati esna setan teu jadi, esna setan. Kana senang-senangna oga. Ampun aing. Lah ulah bakal ngomongkeun musuh salambur lah, keur ngomongkeun musuh saimah bae ge. Pas saya jeung pamajikan tunggunan HS. Tanyakeun ka bapak-bapak. Emang sok pas saya lah. Masalah nama sepele kupeda pamajikan ngalem anakna kembar aya 2 nu hiji lalaki nu hiji dikang. Eta pamajikan anak keur ngalem nu anak nu ngalem anak nu awewe masyaallah ku sedep. Si denok, si geulis, si montok, si putih, si cantik, si mencrang ngaraka emak. Bapana kieu di jero kamar, bari seuri keong bae. Cek bapana mantap ieu kan. Pas ngalem anak nu lalaki si hideung, si guru, si jendol, si goreng ngalaka bapa. Bapana teh eswat diuk langsung. Sarwiti ngomongan dia. Ngalem dia sampai ngacah moal cara bukan. Geulis denok montok pinter mencrang ngalaka dia. Hideung jendol goreng ngalaka aing. Uku baheula ge dina pertama-tama budak-budak aing. Pede. Kalakina pede. Cek pamajikan geus takon kitu kinyina. Atuh lah gua yang goblok kadengeun ku tatang mah isin aing. PS teh salakina kieu. Ngalem deui pamajikan buka 2. Oke, jalan deui ku kamena laki ya. Si ganteng, si pinter, si kasep, si putih, geura aduh enaknya geura usah ka lampu, geura bisa maraban kolot, ulah sebul da papa dia. Cek mama na aing deui nu bener. Tina diuk nangtung gerak cangking diberi lawang. Omongan dia. Orang rumah tangga 27 tahun ditulis ke diberi lawang. Tiap tahun dia lebaran, pemitrahan masalah dia. Karena fitrah-fitrah ke bawah akhir nama. Jangan memajikan anda seakan begitu dan nyinakot angkereng-angkereng. Kadang itu tatang lagi isin goblok dia. Macam nama aing sebut. Tiap tahun pemitrahan aing dia. KS salah kita. Pas saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 5 poe can cager. Cek bapana seta malamun aing teh tampur ati heula, mau molek tampur ati heula seta. Malam Jumat kebenaran. Sakamar duaan imahna sempit. Pamajikan balik ke barat sampai balik ke timur, kajubur-jubur. Salakina ngadadak yang ngarokok, pohon yang rokok. Susah sasar. Mana rokok? Coba. Cek pamajikan rokok aja tambah jubur kami. Apa yang terjadi? Wallahu a'lam pakai lampu. Urusan dapur utama. Makanya ambil hikmah ke orang. Setiap orang ngayakeun muludan, orang teh kudu rek ngalaksanakeun salat. Insyaallah lamun salatna baik, seluruh amal anu sajen bakal kabawa baik. Pan urang harapan kabeh gawe asup ka surga bener teu? Sampai diabadikeun pan urang dina nadoman teh santosna urang salat Jumat teh. Nya urang hanya ka surga padahal teu adu amal ka neraka si kumaha embung, cek malaikat bingung aing ieu. Ka surga embung isin, ka neraka ogah. Jajak itu banyak cek malaikat. Akhir nama urang ngadong. Ila stulil firdausi ahla wala aqwala naril jaimi fa'abli taubatan wa'ufir dhunubi. Barang aduh Gusti abdi namun tegiatan panas neraka
samping nadom tos salat Jumat oge sok nadom eta lamun tengah peuting nalika tos pasajing pamajikan hayang hadean minta hampura izin akhirna nadom ngalemanehana supaya hadean deui eta nadomna sok ditompokeun kana tembok kamar manehanana. Aduh ibu-ibu istri calon surga. Amin bu, jawabkan ya. Amin kabehan sekali deui. Aduh ibu-ibu istri calon surga. Salakina dedenya tambah cinta. Mugi Gusti kersa maparina rahmat mun salaki ibu gaduh pamajikan opat. Tengena ujung nasi amatan, mas amin semangat. Ya, anak orang supaya bisa sholat, semua keluarga orang supaya melaksanakan sholat. Lantaran cek keterangan, saha jalma dina satu keluarga masih kena ayat jalma nu tacadeng sholat, hampura untuk sementara keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mandar ulang maka duka terangan. Lamun urang gaduh cai sateko, di sebelah kanan urang ayat jelma tidak naik sholat, sebelah kiri urang ayat anjing nu tegalak. Maka urang utama keneh masih kencai ka jalma kenal ka anjing anu tegal daripada kana jalma anu terus daek sholat. Namun sababna karena dasarna semua satu hewan bersyukur ke Allah dijadikan satu hewan. Timimiti satu hewan anu paling gede sampai karena satu hewan anu paling leutik. Timimiti hewan anu paling mulia dugikeun ka makhluk anu paling hina. Ceuk onta syukur Gusti kula dijadikan onta teu dijadikeun sapi. Ceuk sapi syukur Gusti kula dijadikan sapi teu dijadikeun kebo. Ceuk kebo syukur Gusti kula dijadikan kebo dijadikan embe. Cek embe syukur Gusti kula dijadikan embe dijadikan kalenci. Cek kalenci syukur Gusti kula dijadikan kalenci dijadikan meong. Cek meong syukur Gusti kula dijadikan meong dijadikan berit. Cek berit syukur Gusti kula dijadikan berit dijadikan cucurut. Cek cucurut syukur Gusti kula dijadikan cucurut dijadikan anjing. Cek anjing syukur Gusti kula dijadikan anjing dijadikan bedul. Cek bedul syukur Gusti kula dijadikan bedul dijadikan jalma tilok daek sholat. Berarti lebadinya mulia mana antara jalma anu teu daek sholat sidaran anjing anu teu galak. Sing horeng mulia keneh anjing anu henteu galak. Ulah lain galak dina urusan agama, ulah lain sentimen dina urusan agama. Naon sarua karunya lantaran urang sesama umat manusia saling elingkeun supaya urang bisa sholat menghadap Allah Subhanahu. Rugi hirup dalam dunia sanajan sugi sorangan namun teu sholat. Komo dasar mah miskin, sendal sabelah kone sebelah urip teu sholat. Kae pupurieuna. Benar? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nyapisan nugelis kesembahyang gelis manajang Siti Fatimah sembahyang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah
intisari tina muridan pada hakikatna mudah-mudahan urang sadaya ke syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng mudah-mudahan urang dia anu ngayakeunana nu parantos berkorban terutama para pelopor panitia para bapak haji sareng sadayana mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umur Allah subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Sameme urang tutup ieu pengaosan urang munajat ka Allah sasarangan kompak ya Rabbi bil Mustafa Waqfilana ya wasi'al jalan-jalan ke kota Depok nemu uang 3 gepok itu apa diburi tembok aki-aki eker mabok ya Rabbi bil balik mako Waqfilana ya wasi'al timbel keting beledag naik ke motor ke Pangandaran pamuda budung di udang-udang urak dokter di podaran ya Rabbi bil balik mako Waqfilana ya wasi'al ayahnya tu kejo lupa maka panggilingan ayah minang turada gelo mitoha di tampilingan ya Rabbi bil balik mako Waqfilana ya wasi'al masobirin mawabilik mawakala padina karanjang para hadirin kuring rek balik 3 juta maulah kurang ya Rabbi bil balik mako Waqfilana ya wasi'al. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saking kapiatur sudah barangkali banyak sekali kehilapan dan kesalahan. Itu hakikat kaulah dhaif, kasayan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.